sobat dalit sanes tah entak kenging unggal dinten cenah saha nu gering teh si itu teh keluarga maneh sanes atawa karabat maneh sanes atawa sahabat sobat dalit maneh sanes tah kenging unggal dinten cenah teh kenging unggal dinten teuing kena sunat cenah mani unggal poe tah tong cenah tong unggal poe naon margina margi ngalayat anu teu damang mah lamun dilayat ku lain keluarga na lain karabat nah unggal poe eta teh matak ngabosenkeun ka anu teu damang cenah beda jeung keluarga nanya ai keluarga mah istri na nya kulawargina we lah masih teu aya istrina oge putrana saha we kitu eta mah wajar kawajiban unggal poe oge da eta mah ya karkos ku sadayana tah kitu cenah teh kenging unggal dinten lakin la yuwalliha kulla yaumin bal takunu boban aw yauman ba'da yaumin atuh ari hoyong-hoyong teuing mas sering ngalayat ka eta anu teu damang urang teh padahal mah kulawarga sanes karabat sanes atuh heuleut sapoe atuh ulah unggal poe teuing saha itu teh batur lain dulur lain karabat sanes sahabat dalit tapi orang teh hayang sering ngalayat nah jelema eta teh sok atuh hayang sering gitu mah heuleut sapoe cenah ngalayat nya manaon cenah ieu teh terasa kieu carita nama ibu sinareng bapa teh dugi ka jalmi anu nuju teu damang dilayat ku ibu atanapi ku tah nuju ngalayat anu teu damang teh wayuhoppipul muksu al muksa gitu wayuhoppipul muksa indahu nudban sunat hukumna calik ngalayat caketeun anu teu damang teh teu kenging lami teuing cenah teu kenging naon urang teh ngalayat anu teu damang teh calik di payuneun anjeunna teh atanapi gigireun anjeunna teh teu kenging lami teuing sakedap we bahkan bal yukrahu itolatuhu makruh hukumna lami calik payuneun atawa gigireun anu teu damang urang teh ngalayat lami pisan calik dicaketeun anu teu damang teh makruh eta teh tapi kedah sakedap we teu kenging lami-lami teuing naon margina margi lami teuing mah mata lima pihak min idjarihi wa man'ihi mim ba'di tasarrufatihi lamun urang lami teuing calik caketeun anu teu damang kalawan niat ngalayat urang teh nya lami teuing calikna eta teh boseneun anu teu damang teh cenah cekna kitab mah jeung anu teu damang teh bakal tercegah kegiatan-kegiatan anu sifatna ulah katingali ku anu teu ngalayat cek anu gering teh balik sia teh aing rek migawe anu era aya maneh mah kitu hatena teh gitu matak teu kenging lami teuing terkecuali aya permintaan ti anu teu damangna cek anu teu damang teh ulah baliklah dilongoku maneh mah urang teh resep tah maka orang ari kitu mah aya permintaan ti anu teu damang sok eklami oge ari urangna eueuh deui kegiatan nu wajib di luar ieu mah gitulah naon teh hukumna ngalayat teh cenah nya tah ketika urang calik caketeun anu teu damang nuju ngalayat sunat hukumna ngaduakeun eta anu teu damang supaya damang doana teh kieu saur Rasul mah turutan sok Bismillahirrahmanirrahim sok As'alullahal adim
Rabbal arsyil adim ayas piaka 7 kali. Awas kena teh payunan anu teu damang teh as'alullahal adim Rabbal arsyil adim ayas piaka tos weh kitu. As'alullahal adim abdi nyuhunkeun ka Allah anu maha agung. Rabbal arsyil adim Allah anu mangeranan aras anu agung. Ayas piaka mugi Gusti Allah nyageurkeun ka anjeun. Anjeun teh anu teu damang. Awaskeun 7 kali cenah. Sabab ieu hadisna aya anaman saestuna saha jalma cek dina hadis ada anu ngalayat eta si jalma maridon ka anu teu damang lam yahdur tah moal hadir naon ajaluhu ajalna eta si man. Pakola tuluy ngucap eta si jalmi nu ngalayat dalika kana eta doa nu neme sab'a marotin 7 kali afahullahu min dalikal marad maka Allah bakal nyageurkeun kana teu damangna eta anu teu damang cenah. Tah kitu pangintenya eta teh atas izin Allah sadayana ogen ku ngawaskeun doa eta as'alullahal adim Rabbal arsyil adim ayas piaka 7 kali payunan anu teu damang insyaallah anu teu damang teh ajalna bakal moal disumpingkeun maotna moal bakal dingkekeun kitu tah. Sinareng insyaallah dengan izin Allah eta anu teu damang teh ku Allah bakal didamangkeun. Tah rupina sakitu anu kapihatur pamudah-mudahan urang sadayana sing tiasa ngalaksanakeunana. Wabillahil hidayatu wat taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.